Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa patepang di sareng simkuring punapa pradipta dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun rupining informasi ke Sunda keur balarea. Edisi Rabu kaping 24 Februari 2021 pamirsa salami kurang lebih 5 menit kapayun simkuring baris nyarengan pamirsa dina informasi-informasi sabodeureun Jawa Barat anu munggaran aya warta anu ngeunaan seni rengkong meh tumpur. Kakas paranti nanggung beas sabangsa rancatan nu dijieunna tina awi gombong panjangna 2 meteran mun keur dipake nanggung sababaraha geugeus pare rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun sora nu aneh hasil tina ngeserna ari nu mainkeunana nurutkeun Asep seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus samawa bari make pakaian adat Sunda model kampret leungkeut jeung pangsi hideungna dibubuhan ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheulana mah sok mindeng dipidangkeun di acara-acara tradisi, tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara tahunan panen raya. Pamirsa, informasi anu nembe mangrupi informasi pamungkas. Tina bidangan Warta Sunda dangan ieu simkuring Nova Pradipta seja amit mundur amit pungkur. Cak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.